Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Nun Gusti Pangeran abdi ku agungna Kangjeng Nabi, mugi Gusti maparinkeun sugih anu disuhunkeun, sareng mugi ngahampura Gusti ka abdi sadaya kana lampah anu salah. Ya Allah nu maha murah, mugi Gusti ngaberkahkeun tina Rajab jeung Sya'bana, mugi Gusti ngadugikeun umur abdi sadayana kana bulan Ramadana, sareng bakti kamantena, mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana.